Cek cek. Halo. Udah mulai? Udah mulai? Oke, welcome back to my channel Aris Chaplin. Sebelum nonton, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga komen. Aris Chaplin sekarang akan membawakan Cabok, Carita Pondok. Selamat menyaksikan. Aduh. Nah, tuh abah Abah teh muriang ya na. kan waras kene sugan abah. Abah makil bae ya na. Apan kamu terus jalan-jalan katam ku si Juned. Naon ya na, kamari abah dibobodok ku si Juned. Dibobodok kumaha tuh abah? Dibobodok ku si Juned ya na, kamari teh ngomongna teh cenah make motor ninja pake Nya. lain. Terus make naon? Sepeda butut ya na. La ilaha Ya illallah. Maka rating cenah orang kaya si eta teh boga mobil. Ting budak koplok. Budak teh anam jadalah abah. Itu kudu kumaha eta bah budak teh. Hah? Awas teh mun panggil kalau abah dikapok teh. Izin bayar lagi mantuan ye. Silat teh. Ya na, Ya, pulan abah. abah rek ngomong serius kayana. Ngomong serius? Ngomongnya atuh abah Abah teh. teh bisa bunta. Atuh cing atuh sok. Maaf abah ya na. Atuh sok abah na kieu bae. Abah rek pesen kayana, rek mere amanah kayana. Ada amanah. Amanah naon abah? Titip kebon di Cibungur, kebon tibu, kebon suuk, jeung kebon boled, jeung lainna. Ya, Mun panen sok kuyana urus. pasti eta mah abah. Terus jeung si Indah oge anak abahnya pangajagaankeun. Ya abah. Ulah sampai si Indah kana pergaulan bebas. Nya ayana Ya abah. abah geus teu kuat deui di alam dunia ieu. Ulah sok ngomong gitu abah. Sok ngomong teu kuat di alam dunia. Abah ada emang ieu ya nang kuat abah teh. Lu mau sok gitu ya nama teh suka abah ngomong gitu teh. Resep. Terus hiji deui organisasi urang Naon abah? nyaeta silat Silat. pangawartosan pun ka Sidapa. Sok urus kumanehna kabener. Nya Sidapana ka mana ayeuna? Aya abah di ditu. Ayeuna jana gerowan si Indah suruh ka dieu. Terus gerowan oge Sidapa. Tapi abahna kumaha sorangan ji. Abah teh naon di dieu. Tapi ya kenana teu tega ninggalkeun abahna ih. Kudu tega yana age demi si Indah. Si abah mah ji. Age ka ditu yana sakedeung abah geus teu kuat. Ulah sok ngomong gitu atuh abahna ji. Terus age Sok ayana ngisiran beana ih. age yana ka ditu tong gandeng teuing. Nah, satu. Bener ya, tenana abah ditinggalkeun. Bener yana. Yang satu yana moal lila. Age, atuh lompat teu. Ya Atuh. age sok ka ditu. Ini daguan abahna dinya. Daguan. Age yana. Urang mah da asal ti Sunda, laguna gerek lagu Sunda we. Mawar bodas cuk. Mapai jalan satapak ngajujuk ka hiji lembur teu karasa capek sabab saya deang hujan angin bordar gelap kayak pisan kenyuhan sanajan awak rancucu kepaduli kayu Jeh, Udin. Mang Yana, aduh sampurasun Mang Yana. Rampes Udin. Kumaha kabarna? Alhamdulillah. Aduh. Udin kumaha Udin? Syukur, alhamdulillah damang. Sujeun naon Din? Biasa ieu nuju gitaran we nyanyian. Gitaran. Bade ka mana atana pites di mana ieu teh? Mang Iya. Yana teh. Urang teh kenean si Indah Din. Kunaon maka di tangan teh budak teh. Nah, urang teh kredit ku si Abah tagron si Indah. Ke. Si Abah? Nya ku si Abah. Aduh. Bingah. Kumaha si Abah teh enak kumaha? Duh, ya. Kumahanya si Abah teh. Mere amanah ka urang teh. Kumaha tah mana teh Mang Yana kumaha? Nyadin kieu
teh kita kurang nya panganankeun si Indah nya rek ngomong kieu kumaha tah? amanah na kieu ka urang teh ya Din. Siapa teh ngomong kieu? Yana ieu Abah rek mere amanah. Abah titipkeun si Indah. Pangjagaankeun. Terus nitip kebon si Abah, kebon tiwu, kebon suuk gitu. Si Abah na cenah moal lila deui Udin. Geus teu kuat hirup di dunia teh, eungap Udin. Gusti umur beng alam ya Allah Robi. Tebut ke Udin. Ya urang teh kenal si Indah, si Indah teh kalah ameng bae. Kek ieu. Sareres nama ari si Abah ayeuna cenah nuju udur. Nya eta mah tos biasa da panginten ku simkuring. Memang simkuring teh ari panon mah ieu panon teh tiasa ningali. Cuman ari tina batin da yen simkuring apal. Ari si Abah teh da puguh tos sepuh. Manten Mohon. tah anu kadua simkuring nuhunkeun hapunten saageng-agengna. Naon Udin? Wi Mang Yana ge bakal kaget Mohon kumaha itu? da saleres nama ari yuswa si Abah teh parantos teu lami deui. Naon? Ngomong naon mana Udin? Teresep Parantos urang teu mah. lami deui Mang. Teresep urang mah kitu. Ulah sok ngomong kitu. Punten ieu mah tina batin simkuring. Tong ngomong kitu sekali deui. Ulah ngomong kitu. Teresep mangana mah. Ya atuh mudah-mudahan ulah terjadi. Nah, gitu bae. Amin. Eta mah tebak-tebakan Kurang simkuring karunya kasih unggul. Abah. Sanes Mang Yana unggul da simkuring ge nya Nama tak ge doakeun bae. Makasih Abahna si kacager deui. Amin. Keun doana bae Udin. Nyangeus satu mangena moal lila cek nang si Indah yeuh trek panggih. Yo atuh Yo. Sampurasun. Rampes. Aduh, ya Abah. Ya, dipikir-pikir mah nya ting nasib si Abah. Keun lah, rek kieu-kieu ge simkuring mah da mantan santri harita. Rek nyobian we lagu sholawatan ah. Bismillah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Bismillah tawassalna billah. Bismillah tawakkalna billah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saha ieu teh ujang-ujang manikara rasep. Cik atuh tempangkeun. Urang Rehan, Kurang Ilham. Mohon Urang ieu. Amar. Aduh, alhamdulillah Jang Rehan, Jang Ilham, Jang Amar. Dupe bade aya naon maksud yang tujuan ka dieu teh? Biasa be amang lah. Oh, nya. Oh. Sarehat ibu bapak si lain. Alhamdulillah sehat. Ya, tuh syukur. Aina nyanyi kieu be. Sok, kumaha tah? Lagi Mamang diiringan nya. Nah, ayo. Oh, kieu. Oke, sok. Sok. J, 2, Tilu. 3. Udin yang pertama namanya Awaludin. Udin yang di jalan namanya Jalaluddin. Udin yang di masjid namanya Alimuddin. Udin yang di kamar namanya Kamarudin. Hop, geuning eta mah lagu teh jiga nyindiran emang Jang. Atuh heureui. Ya, tukeun we teh naon. Pepin bahaya Kek, ieu teh emang teh saresna mah aya feeling ieu aya galagat. Jang Amar teh pasti aya maksud jeung tujuannya datang ka hareupeun emang. Lain deui teh mah aya. Naon bade naon Jang Amar teh sok nyarios. Bade naonnya? Amar sareng si Indah teh cocok henteu? Kek. Tah, ieu kaleresan pelbah dieu. Emang oge yakin ari Jang Amar mah jalmi soleh. Oh,
jalmi santri Tentu. geus pasti bakal menang izin ti kolotna. Tah da emang oge apal teh riwayatna ari si Indah teh tadina teh dibogohan ku hiji lalaki. Ya. Upami telepat hiji lalaki eta namina teh Juned. Nya tuh. Mohon benar. Kareresan tah si Juned eta teh cenah mangge ngadenge beja. Yen si Juned eta teh parantos nipu si Abah. Mohon benar. Kaleresan satu acana ujang-ujang ka dieu oge tadi teh aya jalmi anu ka dieu hiji jalmi nya. Namina teh ujang tepang tuh kanu namina Mang Yana. Oh, Oh, eta mah Mang Pisan atuh. Pisan. Tah eta teh ka dieu nya nyaritakeun ka Mang si Abah teh nuju teh damang nuju udur. Kedah mang, Anjing. kedah naon deh. Benar. Ke eta mah taroskeun we ka ditu ke anjeun sok nengok si Abah ke ka ditunya. Bareng-bareng we, Ba. Sok Bareng-bareng we, Ba. atuh. Ke nengok si Abah. Tah. Ayeuna tuh tos ti dieu anjeun bade ka marana. Bade karampok Abah, bade ningali si Abah. Oh, muhun atuh muhun hatur nuhunnya. Nah, Assalamualaikum. Yo, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Duh, budak teh saroleh. Pasti Heh, apa? Kenanya di dia. Latihan silat Geuning mah. latihan di dia. Heeh, di itu mah ngareungit. Ngarengit. Ratu lieu. Kela. Naon, Mang? Nelpon si Indah heula. Nah deh. Heuh dititah kali itu si Abah. Nah, di sabah nah. Heuh jeung nenek geding kela da gua. Tadi angkat teh budak kan. Pena parem eta. Gana mah pareum meh. Keur ulin sugan dah. Ulah si Siti tadi teh. Kandi. Teuing kan di bungur di jigana mah. Saage kali itu bae nya dibilang ku si Abah. Ang sage ge be. Terima kasih. Tunggu kami di episode berikutnya.